dak. Lu tuh awe, mana ku gelis. Mana ke mana? Wah jata mata temenang nempo awe nu geulis. Tuh nyana dak awewena. Karang amat tau awe. Wah sana eta mah jodoh aing. Naon sih, Bob? Eta mah calon pemajikan aing. Mau daekeun pot kasih mah mau cocoknya lagi. Eta pantasnya jeung aing pan aing tampan. Geus sadar si budak, eta mah bikang pantasnya jeung akeu. Ih parah sih keo, bina kemanakeun? Dak, cek aing ge eta awewe pantasnya jeung aing. Ku hayang beus ya biwir. Sakabean teh manang ka aing tah. Pan aing RT di dieu. Nu pantes jeung nyana mah aing. Aju pamajikan sendek kemanakeun teh? Boga dua gitu masalah aing mah. Aju nu kepalabanan ku sia teh. Ngao, iji ge tilu kaurusan. Sudahlah, jangan bertengkar. Lebih baik kalian mengalah karena wanita itu memilih saya. Nah, aja si ngomong udah dimenangkeun ku sia. Geus kira sambareun ka ditu. Emang Satya ka Pina. Oh, aing ge saruan deuk Satya ka Bohay. Nah, kitu kedak. Pan seharian geus boga pasangan. Geus ayo dak lah sampeurkeun, teh mah kaburu jauh. Ayo. Neng orang mana neng? Kok agak nempok? Saya warga baru di sini. Oh warga baru neng. Pantesan agak nempok. Iya, A. Oh iya. Ngomong-ngomong namanya siapa neng? Nama saya Lulu. Kenalkan nama saya Bagas. Kebetulan saya ada di sini. Oh, jadi air dari sini. Teh ganti atuh teh ayeuna. Wayang giluan bes ya. Temenang nempo batur bahagia. Kenalin Mas Bom. Oh iya. Nah si Kim yang duluan bae. Kenalin. Ucup, orang paling tampan di desa ini. Oh iya nek, maaf tadi namanya siapa ya? Nama saya Lulu, A. Iya namanya saya. Bisa bae ya Biwir. Nama A sendiri siapa? Adalah ayah dan calon anak kita nanti. Wow. Yang bener dong, A. Namanya siapa? Buat neng. Mau mantak susah kan? Tahu anak boy? Neng mau kemana emang? Mau jalan-jalan aja, A. Mau lihat suasana di sini. Temenin ya. Waduh teh nyawa setara yang baik. Cepat-cepat ya dapat cup. Ayo sweet lah. Om Pimpah baik. Bot sih kos udah ketik baik. Guys, saya mau di DB, mah urusan aing. Pan aing RT di dia. Udah ya, saya mau lanjut jalan lagi. Temenin ya nengnya. Takut neng kenapa-napa doang. Ya udah, boleh, A. Asas ini bener. Ibu negaranya malah. Weh, dak saya mau ditakdirkan jadi bujang lapu. Oh no. Ada amat sih teh. Neng wadah ke RT mah. Pilok di jajanan. Sial teh RT benang punyana deui. Kudu nama jangan aing eta. Ini kan bagus jasa RT. Untung RT tah. Lamun RT masih gebugan. Kebugan bae lah, cuma nongkoh. Terus aja lah orang neng nawi bae. PBL tak. Kagetin kuing lah. Woi PBL. Woi. Ji, datanglah ngagetkeun di sia. Lain assalamualaikum naon. Ampura dak aing teh nyaho. Aja aing kudu kumaha ya? Baik deui lah, aja datang deui ka dieu. Resep sia Biwir, ngagawean aing. Iraha deui bisa ngagawean RT. Heuh atuh. Assalamualaikum budak. Waalaikumsalam. Tah, itu ke jak main ge kudu ngucapkeun salam. Abi Abdul. Siap, Tad. Mantas di mana sih teh? Biasa cup aing mantas keliling. Sugan bae ka panggih awewe nu kamari teh ya. Ulah sok ngomongkeun awewe lah teh. Aisyah keur naraon di dieu. Kami mah keur nyin layangan teh. Muluk moal eta layangan. Amun nanyain aing mah nguluk teh. Amun nyinan Ucup jeung Kibol mata mubeng. Mubeng pas Biwir sia. Jana saja bleh. Soalnya layangan mah aing ya jagona. Emang bisa bisa gitu teh. Bisa lah. Terus kade kan tau ina aing nu nyin layangan. Pesana teh tah. Di lembur orang doang emang gitu. Ngertena bisa nyin layangan. Ngaranna ge RT bae ngabol. Gandeng sia toa. Girajieun tah layangan. Woi, tong, naon sia nempokeun? Digayam ka aing ya. Woi, Bewir. Ngalamun bae. Geus utang mah udah dipikiran. Edan di sia. Bol jual ya, Bol. 3.000. Buat. Ah, pakai. Mau mulu ketemu. Nih.
Ya oi. Wah teh, awe aing beak tuh potongan bae. Udah balik sih lah. Layangan aingnya jualan. Beakan awi doang. Alhamdulillah sering-sering sia teh ngajajanan aing. Mantakan tebol dompet aing bol ngajajanan sia mah. Kudu ikut jadi jelema mah teh. Tetep leh. Oh yo, sering-sering jatah jajan aing. Uang teu boga dosa beta congor. Bisa bencan mah beteng sia. Dan si Cuk, lamun ditambahan roti hiji deui bae karep sebut. Pasar betul karung, geus makan roti opat di SG. Urang dene bae. Geus dak ulah ribut. Geus ayo lah. Udah kemana bot? Geus ayo dulu. Ke mana, Bot? Kurang gangguan akeh ngomong-ngomongan. Geus ayo lah. Yuk. Ibu, ayo. Aing diajakan tah? Tuh lah, kamu cerita ilmu apa bel perang hitung. Cek ilmu teh. Mola, kamu aing. Gas tarik si bete. Ayo bang. Geus ayo atuh. Kami tira teh. Oh. Tuan, jangan tuh. Gangguan yuk. Ayo gangguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir aing pasukan Ujang Lapuk dek naraon meureun ka dari yeuh. Itu amat sakew. Datangna meniku rombongan. Teu ngabesan ka mana sih ada? Malam besi akad gencan aing geus sibuk ngabesan bae sia mah. Repes ya bebegik. Suka hayang aing lah. Bener teh Beb. Engkohna dek naon meureun ka dieu? Yo, dangder geus aya encan. Dek naon sia nanya kendang dari aing? Sana belum dangder ngeunah ya, Kew. Aduh, kentung. Karek matak babadog sia. Awas nya potong dari aing. Keprek we. Itu amat sakew baturan. Kan pelit aing mah, dangderna leutik keneh. Nyaho ye ngaganggu bae. Makan ada cek aing naon. Lain negara neangan awewe sia. Alhamdulillah ada sia, Kew. Geus ayo lah. Kemana cup? Tadi ya teh ngomong letik aing ngajakan ngopi di mana? Kalau mantak nolak aing lamun ngopi mah. Terus gerakan itu aing tadi pembukuan deui. Ayo teh kendak. Untilanya. Yang di tadi sia ribet ongko. Geus ayo lah, Dak. Urang ngopi di Merte. Ayo lah. Datangna ngagetkeun deui lana mau jajanan ka dina. Tah hayang aing lah kapok ngajajanan sia. Kunaon emang teh? Beak duit aing pake ngajajanan 3 sekawan. Wah, itu amat sih teh. Aing nyakel kan di jajanan yeuh. Sorry ya. Aing pokoknya emang geus teu mau ngajajanan Bujang Lapuk kos sia kabehan. Aing mah tilak obat teh jajana. Ngaku di sia dipeset hidungna going. Galak amat sih teh. Naon saja bleh. Geus repeh. Kos kalau tak poes ya. Sentimen amat sih teh. Sia keur naraon emang di dieu. Tuh nongkrong lah, jak kami mah bujangan. Hayu dak di, cenah anak main. Dik main naon sia? Awas ya, ulah nu main gapleh di dieu. Ternyawa teh kami ge main naon meureun. Geus ulah rarungsing, kumaha mun urang main kuda. Mal mantak sieun aing ka sia teh. Hayu atuh kudana aya mah. Aya di HP aing, geus aya urang main. Duitan atuh teh. Kamali sia bot. Ulah duitan atuh bot, jaing teu boga duit. Nyaho saja bre, kos nu boga duit bae. Geus ieu beda, anu eleh jepat arangan nya. Ulah dijepat teh, kumaha lamun nu eleh meuli jajanan. Sama tung beuteng bae urusan. Riweuh lah. Mendingan ngurusan beuteng aing daripada ngurusan sia paedahna. Geus dak geus. Setuju teh sia kabehan. Oke, aing setuju. Geus ayo gasan. Ayo Ji, aing sabar yeuh. Aing bataran kilo. Ayo gerak mulai. Ayo atuh. Lain. Eta. Ke mana gedung? Aing nomor hiji lah. Dua, lima. Hiji. Tuh, atuh milih tuh. Bae. Aing hijinya. Opat. Tah, hiji tah kan. Hiji naik. Lima naik, lima. Dua. Hiji naik. Dua. Ayo, bibir ayo. Kowe nomor euy. lima. Dua. Aing tilu. Aing lima, dua. Tah, hiji tah. Ulah cekel-cekel atuh. Tilu tah. Lima. Hiji naik. Dua. Oke, hiji menang. Hiji menang. Hiji. Cepat ya Asia. Teh, kumaha teh teu ngarti? Aing saya.
Kalau satu. Ah. Terima kasih teh. Ayo mulai. Yang tilu. Dua yang lima. Opat. Bibir bisa cuy. Dua bisa anjir. Opat. Lima. Keselang tahi. Opat. Aduh. Hiji. Asa. Nang ya. Opat. Menang dipencet keng ayo. Menang ya. Saya mah ini mah. Selalu cepat. Ayo, mana HP Dede? Tuh hasilnya. Ngurur, mengganggu baik. Ayo, eta HP Dede can pino geus dicabut bae. Naon sih ceng ngaganggu baik. Aya keur sibuk yo. Mana HP-na Dede rek main ML. Letik mah ulah nyekel HP. Bejakeun ka bunda ya aya main kuda. Ulah tuh ceng, meni beki jasa ngadu ka bunda. Mangkana ka dieu kan HP-na. Kedang atuh kasep, aya keur tanggung yo. Pan anak ayah mah bager. Geus urang ngarayu lah. Beli jajanan ge ka ditu. Ya ditna. Embong Dede mah hayang HP bae. Tipu lah. Anak sameureun. Bukan anak sia teh. Emang saya ingat kita nyina. Poho aing. Lah teh sama anak nang download meureun. Asana masih orang aing ngirimna lewat Bluetooth. Parah sih teh. Nang sorangan tadi aku. Geus dak lah. Aing teu lah. Seru lah, aing cenah cepat ya. Lah ceng, antang gua bayong kok. Dan balik ka ditu. Geus ladak aing teu lah nya. Angin teh 5 ronde di. Mentok ngajawak anak aing. Ayo balik. Oh sabar ceng. Geus lah aing teu lah nya nak. Oh teh. Bayalah, seru aing main kuda. Aya bae nu ngaganggu mah. Mana can dahar, geus mah can cepat deui lah. Tadei botak, beuteung di. Da aing teh nya. Nu ka mana sih gondrong? Bebe aing mesti neangan doang. Cing kene bae sih ka awewe. Isin tah ka beungeut. Buat mah serem pas juri. Beut aing mah serem, tapi ada aing geus sakiti. Emang elok itu gua sendora. Kata peta. Buat, sang pujaan tuh. Mana bol? Mana? Itu tuh. Tuh, masa teka deuleu. Di heueuh bol. Herang amat inceran sia bot. Geus samperkeun ka ditu. Angeuk lah. Enggak saya mah. Bol ayo samperkeun. Naon cup, mentang boga aing. Geus ka ditu, ulah sok balaga bae. Jual amat cia bleh. Bleh sih lu toa. Bol, kenapa sih? Urang selalu duaan baik. Pan urang mah PBL sejati, Cuk. Iya, tuh si Beto jadi PBL. Jadi mah yang kawin. Doain geus sarua Cuk hayang kawin mah. Hai Neng. AA, kemana bae? Aya Neng, ada Neng nak kemana? Dek ulin ka Imah Pina. Dek di baturan moal. Emang ada ek ngabaturan Neng. Tuh daek lah. Geus kebelnya orang teu acting duaan. Oh iya Neng, terakhir episode berapa nya? Neng poho Kangen kan Neng. Ih si AA bisa bae. Iya tuh Neng. Wah, awal episode 11 tuh. Ajak kenalan lah. Berhubung tidak ajak kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manis banget sih Neng senyumannya. Manis lah emang senyuman lu pahit kayak paria. Neng mah. Kayak Neng boleh kenalan nggak? Boleh aja. Kenalin nama gue Bagus, jual pahit apa di desa Kampung. Nama gue Lulu. Salam kenal ya. Buset dah, beli sama tahu emang. Asli orang sini. Iya Neng. Oh iya Neng, mau kemana emang? Mau pulang. Tadi kebetulan habis dari rumah Pak RT. Sial, RT menang banyak kita mah. Oh iya Neng, habis ngapain emang di rumah RT? Habis ngurusin KTP A. Neng ada apa tuh? Mana A? Itu tuh. Dia orang nggak ada apa-apa Itu. juga. Mana? Orang nggak ada. Sekarang yuk. Ibat. Masya Allah. Itu masih bohai. Samperkan lah. A ngeliatin apa? Enggak kok, ya udah duluan ya. Oh ya udah. Hati-hati ya pulangnya, jangan rindu. Kalau rindu gimana? Kabarin aja. Ya udah nanti dikabarin. Terusnya Neng, Tira. Goodbye.
dia jadi kenok sore mah samperkeun lah. Oh koko. Neng gelis kemana neng? Mau pulang, A. Neng kenalan menang meureun. Boleh gak ya? Boleh dong, neng kan baik. Iya deh, boleh. Asik. Namanya siapa nih? Nama gua dulu, A. Nama A siapa? Panggil aja Akel. AA dari mana? Mau kemana? Dari rumah neng, mau ke kebon. AA biasa ngurusin kebun emang. Ya maklum lah neng, nasib jelema miskin mah kayak gini. Semua manusia itu sama kok, A. Cuma beda milik aja. Ngomong-ngomong, neng udah punya pacar belum? Belum, A. Boga ke Bogo 2 masalah badannya. A kenapa diem? Nggak apa-apa kok neng. Beneran gak apa-apa? Iya neng. Oh iya, boleh nggak main ke rumah neng? Boleh kok, A. Main aja. Terus gelis, bager deh. Cantik itu relatif kok, A. Temenin sampai rumah ya neng. Yakin, nyampe rumah doang. Gak mau nyampe pelaminan. Aduh neng, saya masuk aja baik nggak dari mana aing. Iya, kita jalan. Ayo neng. Kuangnya saya nyeduh kopi doang deh. Tak sabaran amat sih ya, tak gaya-gaya buku sih ya. Jajanan mana cup? Lah sih ya, beli bae sorangan. Patuh tidak. Buka duit teng bleh. Makan dusia Gus. Ayo kulit bos. Kumaha meureun? Cuk pakai dusiana. Aboh eta congor. Asal ngajeplak bae dong teu boga hutang. Tanganan kau sebut? Jajanan ipis bagai mah Gus. Wah, sana anu keur loba duit ya. Selang, buku lo di dia. Atau di mana bleh? Tumpen nih bibir, boga duit tas ya. Sulah, kan kemarin main tas gajian. Wah, mantep ya. Pesta ya kayak penting ya. Tenang ya, tuh si datur tuh. Dia bleh tah. Kopi. Wapo saja congor. Kopi saat edak. Minum nu bedas tas ya. Jadi beteng. Mas ayo dong, bawa kopina. Ayo ge. Wah, mantak nolak aing. Ya pada kumaha? Ayo tuh. Komot. Meluncur. Wih, betulnya ngira amat ya. Ih, gua punya siapa? Ada kol, punya saya. Wah, berapa tahun mereka memang kok? Sering-sering sambal ya dengan aing. Ini mah kayak rezeki bae. Itu kan mantap. Oke. Wah, rasa gue. Aduh, ayo. Ya. Pulak. Wih dak, aing tilanya. Kemana sih, Gus? Kurang emang itu bisa angin-angin ya. Biasa cup, nyawa paling kan si bohai. Nyawan sih bot. Gratis pikir naon Gus? Sabar lah pan ke komagen kudu ngumpulkeun duit teuan meureun. Gas gara mabur itu sih lah. Bang kita intil dak ya. Ah. Tadi luarin dos ya. Ting, balik. Boh, kemari aja lemah mau awewe laju raga. Satu ngisunkeun amat eta budak. Untung awewe na bager. Di lembur ulang lain cup lalakina. Ngejob lah ceritakeun nyawa cenah kindirain. Haha, oh jadi siap buat lalakina. Kurang aja amat. Geus mah katangkal ieu singkong.